Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Persana saya bermaksud Bapak Haji Dana kali itu ate anu kusum kuring dihormat sesepuh tokoh masyarakat anu aya di lingkungan sami hormatkeun simkuring bila ya kesempatan William simkuring apabila sabda jamaah semangga kurang lebih Allah Subhanahu wa taala menususkan wa ala hadiniyati bil maksud wa bi ijabati syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunsurkan para awliya illallah wa abadillah simkuring cari kita dengan telur di saderek sadaya etang-etang mirinding kebersama Bapak Haji Dana anu dina dinten ini insyaallah anu dilaksanakan di Wina Bapak Haji Dana kuaya masa itu rasa syukur ya sumangga urang sami-sami ucapkan di kaul alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikawitan kumadastakeun puji syukur ka Zat Ilahi Rabbi nu maha welas tur nu maha asih anu mana mantena parantos paparin kanikmatan ka urang sadaya mang pirang-pirang kanikmatan nikmat iman nikmat Islam simkuring bade nyuhunkeun widi dina galih anu wening dina manah anu setra kunaon hidup di agama ngecepil katuhu kunaon komata ngecepil kenca teu aya sanes anakin Bapak ngaharepkeun hidup lahirna ke alam dunia oge hirup di alam dunia sing bisa nanggeulkeun kaislaman ngajalankeun kaislaman agungkeun kaislaman saranjangkeun murang kali anu soleh subhanallah. Ieu acara teh teu aya butuha patalina sareng agama henteu nangtoskeun kana sahna pernikahan bade diayakeun siraman sah pernikahan mah atuh cenah moal teu sawios-wios janten siraman teh sanes hiji syarat anu nangtoskeun sahna kana pernikahan. Palawan sadaya insyaallah ieu acara sakedap deui dikawitan lanjutkeun kana acara Niat Priwin oke diteraskeun oke ngecekeun aisan kumangahana. Sumangga. Bismillahan pa salawat. Sok panjang ke tengah Pak, oke maju dulu ke dia, sok di tengah. Bismillahirrahmanirrahim Pak. Alhamdulillah. Ayo besok. Yuk.
ngucapkeun Aisan ti Mama Hidup Neng Fitri ieu Aisan anu terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sok ucapkeun. Saterasna panginten dilanjutkeun kana Mama dina banget ieu kalayang syariatna disakseni ku kadang wargi, hakikatna disakseni ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Langkung dipayung abdi segala ngatur bener-bener laksa ketika bingahan karena kesayangan anu jadi Mama. Ma, abdi jelas kahutangan ku Mama. Dikawin abdi dikandung tangkos papayahan anu langkung-langkung. Siang kalayan wengi Mamah teweleh sumujud kamu ijati tumantrah ka Gusti Allah. Ma, mugia dina banget ieu wanci dina mataras manah anu sadasar-dasarna abdi hapunten tina saguna dosa perdosa. Tina enjing abdi sejaga badan segala rumah tangga, abdi sejaga bakti kami jadi canange. Abdi lega berdoa di Mama, doa hakeun abdi mah sekali hapunten ka abdi, hapunten abdi mah. Rangkul Gulis anu simpul di Mama. Salam-salam kesembuh Mama dina banget ieu lain kusabat ka musim indung kanu jadi anak dihampura geus dihampura anaki. Tapi anu ngalantarankeun Mama sedih dina banget ieu nya eta kabeubeut hate indung kanu jadi anak. Geus mancing rumah tangga, geus mancing bilampah rumah tangga, justru galur sunah rasul mapain hacak papakun agama. Sampai mana geus sampai mana parantos tipis tulis diajalina guru tanpa karuhan kawasa hidup menghaluskan perjuangan ibu anu salah ieu itu bersih dari segala dosa juga. Istighfar deui, istighfar. Nah, sabar nanti wasit wala Kalau bisa ditahan, tunggu nama hidup untuk menjadi hidup doa untuk menjadi Mama. Harpunten abdi. Salami ieu apa parantos gayung ka abdi. Pada pedas jadi sunah. Mamas abdi rumaos abdi sering musik ka Bapak. Abdi sering bahak ka Bapak, abdi sering berhutang manah Bapak. Dihandap sausap dampak, abdi nyoba kurang hapunten ti Bapak. Pak, kalau rumah tangga, abdi sedang ngabakti kami tadi caranya. Titis tulis buatan yang kawasa, doa keun abdi Pak. Sekali deui hapunten abdi Pak hapunten hikmat hati berang putih Bapak mah bangsa umur bermakna juga kumpahakut kubersani jauh anaki Allah mengesahkan segalana. Apa mah bangsa umur katitipan ku Allah hidup benar ke alam dunia. Jun anaking sing Jun anaking si Jujun rumah tangga sing bisa anjeun pikeun kebadanan kana pangaputuh anjeun salina ieu. Sok usapkeun eta cai mudah-mudahan kalipun Bapak hidup anu salami ieu berjuang keur anjeun. Maksudnya kayak di mana anjur rumah tangga ya so
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hidup anu salaminya masih hidup. Kaimut pangitan ku hidup. Kumaha kanyaan nama ka hidup. Tidak segala dosa berdosa. Berangkul. Rangkina hidup nyuhunkeun doa di pak hidup. Suhunkeun doana ayeuna kesempatan pikeun hidup. Beristighfar kita pamutun nama hidup. Suhunkeun doana, suhunkeun pangridona ti mah hidup. Hapunten ma abdi sapunten rumaos abdi seurepat ka ma. Rangkul nih, rangkul nama hidup. Wah, hapunten abdi wah. Abdi rumaos seurepat ka wah. Kaya doa ke abdi tersanarkeun sumangkangga sejak bakti kan ge cara ge nitip wah si bapak sareng si emak. Wah, terang tuh jadi suami itu. Guys, pandoa Allah, wah kudu kita hidup. Pandoa Allah salawasna tentu marengankan awet hidup. Brah guys, brah keluarga anu sakinah, mawaddah warahmah, brah guys. Alhamdulillah. Abdi anjing segala bakti kami carakan. Berampun ku abdi. Berapa doakan. Tiraka hidup. Nah, so diteraskeun kata iwin. Nah, tahiyeu raka hidup deui sok. Suhunkeun doana. Tiraka hidup tahiyeu ganti inung teh Nyai Ipin. Insyaallah ieu raka hidup anu bakal jadi ganti inung hidup. Itu. Sok. Nyuhunkeun dihapunten sareng suhunkeun doana ti menjadi raka hidup. Suhunkeun doana geus tu wargi-wargi. Suhunkeun doa nanti sadayana nulis diwar di hidup anu sami kumpul dina
Tapi neng ipi tak oke caina tanean ku panangan hidup ke usapkeun nya kana rara hidup.